walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati kaayaan gunung, neuleuh nyana laut malah menikmati laut, neuleuh nyana hutan menikmati hutan, malah neuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan, neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar, henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideuleukeun kana kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung gorengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah neuleuh laut hoyag laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya mun lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu Wari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik ku sia maka panasilin. Bere influenza ka dia obat ka dia. Tah, ieu urang mah teh embung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Itu tinggal 5 hari aja. Ya ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami iulah anulah. Sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu. Jeurekeun urang teh. Kanjing Nabi naik ka Jabal Nur.
begitu naik Kanjeng Nabi ningali langit, betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah, maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyeun gunung, maha kawasa Allah. Nyeun laut, maha kawasa Allah. Kanjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah, sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah, bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kanjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril. Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tapakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu, layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi, sok ge lah ulah aya nanaon di jero hate teh, ulah aya apan saan, ulah aya naon deuk kijang bae. Budak kagedean teh mah goblok tolong. Kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar. Atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti. Diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan. Gusti ganti deui. Itu tolong itu mah goblok teh mah. Lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan. Mohon. Ya. Ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulaya nanaon di jero hate turutan Kanjeng Nabi. Langit tadi eueuh aju aya aju eueuh deui ulaya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun. Kumaha keungkeun di jero hate sih? Rugi amat sih. Dah, komo awewe mah nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung. Bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Ku sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Nganggunan itu aing ge teu pati ku batur. Nganggunan pendek aya di nyana, hideung aya di nyana, jobed aya di nyana. Aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong tak budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres. Ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kanjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tolol amat, goblok amat. Kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu iya mah bangsana.
kasih ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hati. Hiji be Allah. Cak Allah. Khadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh, nu keraya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadarus. Datang si Hidir. Datang nyan. Datang adi jero bae. Assalamualaikum. Salam saib. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup, tapi aya. Bulan umpat. Tah, bedana. Ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat. Malawau, oh Khidir sesalaman. Tapi ketika orang lain ke Allah, tak ngalamun. Dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha, pendi. Oh, keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal gak sama itu tadi?" "Yang mana?" "Yang tadi salaman." "Iya enggak kenal. Sekarang kemana?" "Oh enggak, itu Khidir." Jadi dia sama Khidir sasalaman lebah banget. Balik deui geus sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing hade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Tuh, pajar babaturanana berarti. Mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama. Sima tadaburin wa ti'azin, kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika, nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nyana nyieun Perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ka Keresek disambut, datang ka Pandeglang disambut, datang ka Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu ngadengekeun nyana tapi teu iman cak di dieu nage nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya.
woi teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim, masyaallah karim, baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah ieu mah ka dieu mah geus lain awewe deui kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok, masa urang dipimpin ku kafir. Cina kafir gaya mah adil ulah nyaritakeun kafir adil, boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil geus teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna, pang teu adil-adilna. Ulah nyaritakeun adil. Kunaon atuh sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon jadi adil-adil jujur-jujur. Bakal dihijikeun teu ka ditu. Urang mah ulah kajenting urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol jangan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak. Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana neuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan diberi jabatan sabara kebal sia menikmati barang hina di dinya, tapi eta akidah sia dijual kadinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabara kebal sia menikmati mobil, sabara kebal sia menikmati imah mewah, sabara kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat celaka sia dikulum sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saka ditu aing tayang geus aing mah bener tadi itu bener pokoknya lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu sila sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby band atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha. Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dabur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu
teu mikir teh otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam, si eta penghuni neraka jahanam melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam, bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah, Masya Allah, Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat. Tapi kutakaburanana teu imannya ka Kangjeng Nabi, teu imannya ka Allah, buang kawara Yahudi. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kosos bedakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bedakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur, jelema anu geus hebat deukeut ka aing, tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat karena dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur. Besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeukeutan jeung Golkar, bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad fakta susil kosos. Bejakeun ulah mentang-mentang manehna mah kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai arana eta mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak kejakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lukuat sarua bae aing mah jadi PKB aya kiai mah minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah kuari geus saroplok. Kiai mah tetap masih utuh, kiai mah tetap paling ya ada izin-izin setik doang. Tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuari. Goblok jadi yang dicarekan we sanu nyareka. Ya aing mah teu nyarekan, Gusti Allah nyarekan sia, awas sia. Je parang sana. Aya DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang gede ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uci hayo aing sogok ku sia saulah leutik. Jadi di kamarakeun bikin gue kaki Fudoli kaji pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teh hayang aing mah leutik mah teh hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun
jasugihan aing jeung DPR Golkar mah. Deui parang sana. Sugihan aing mah sugih teh hayang dibere ku sia aing mah. Teu hayang aing. Dunia sih nu Allah paling jaku aing. Aduh Gusti Allah. Teh ya orang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah kitu-kitu. Maksudnya supaya nya orang-orang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan. Ulah dikira ku arieu aya DPR santri di Tangerang. Ada nyantri ada ngomong ka kula. Kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong. Ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia. Emang gua nanya oh cenah anak kula nyoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh. Ajung ke tahun arep kumaha nyalon deui endeuh tolong. Goblok teh jelema. Aduh. Ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai. Gusti lalu ngomong lah sakit teh mah butuh sih butuh kok maju naik ke panggung ngedeleukeun ilmu siar ragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasos yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Yahdillahu sahaja lemanu ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh meunang pituduh sabalikna wa mayyudlil saha jelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah. Insyaallah. Al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal. Horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah. Urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah. Ya Allah cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu mantakeun jeung nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan
wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira, bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka, tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah, di satu hari Kangjeng Rasul geus aya dilanjutkeun ku para sahabat. Madak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pangbagusna qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta qurun sahabat, qurun tabiin. Sumayalunahum datang ka atsbat tabiin, ta qurun Kangjeng datang ka qurun sahabat Kangjeng 13 tahun. Kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun, tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun, dilanjut ku para tabi'in 100 tahun, sanggeusna dilanjut ku tabi'in. Sumayalunahum atsbat tabi'in, eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kuari jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah, geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana zaman saha si hirup, zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina bakal dijelas. Zaman saha si hirup SBY. Saha kiaina nah intan nanyana. Zaman saha si hirup terkecil di dunia, terkurus Jokowi. Saha kiaina eta nu bakal ditanya. Ya Allah ya Rabbi, Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasya. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekkeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, dibere mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Dijelaskeun ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat urang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum. Kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in. Kuari heuy Fudoli sampaikeun, ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah beli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah tuh. Aduh cenah tuh salah ya, lain salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah
teu kiai teu ngaji nu kos sekarang itu kan katutupan mata hatena tolol bin goblok bin boloon lain tatu dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari jualan jengkol bisa sia meuli pondok bisa jeung majelis ya jitu teu kudu dakwah teh mah ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tata dengan tahajud kuring teu. Sial sama. Saya emang nu dakwahna haji pengen dia paingan. Paingan atuh di dakwahan ku nya moal balalener jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu prakarangkas bitu. Ka pagi jeung JB. Kok JB di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema deka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat. Torekat teh deuk nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos kitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah udang deui ji torekat mah geus we tinggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu lepas tinu kos kitu murid datang tejung jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa eta geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah lepas jadi eta sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah ngan ge kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae puasa nu ngora tah naon bingung kege bingung cara do kolot teh nomor kadua koti peuting hudang bae cakena teh dideuleukeun haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur jasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anak kos aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukkeun jual aya keneh kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat betah toko jeung sia tah ka anak tah ieu jeung sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 teu lain orekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna citu susah setik mesti salah siga hade mentak kuari guru-guru torekat teh bolot jeung ceuk urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa siap wae cah ali torekat jadi kajajade di kieu tuh itu menang undang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kaji teh aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya besi hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta
kebenaran orang Cisoka aya aja gua iya tuan saya hajunya anak ngaku goblok kabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeuna di kiai teh si mana teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon ku disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yane agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah wawalmu tadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran ngatak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darkil atuh engke rapi nama di sorga ku ari mah teu dekil kene emang ieu mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek mau di luar tepan gitu amat sih kiai ya itu saya kebawangan penghuni nama penghuni sisi lah wa mayyudlil sahajalama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak direk bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi teu iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu setegwan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman Masya Allah Karim disasarkan emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah jamal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi Masya Allah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus teu anu tertutup informasi tapi teu dek iman wa may yudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di orang kapital aya kapitalis iya tadi orang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi
terlihat berarti materi, tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet-petet buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada nggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunis mah sama rasa sama rata. Pangerannya nama komunis mah Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkan ke urang, kok bisa terjadi seperti kitu? Kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh sia bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran nya nama. Pangeran urang leunggeus kumaha urang hirup mah bet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos kitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi, ya, iya kapital, iya pak, untung rugi. Jadi jangan memakai perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kuma untung rugi, ya orang ya di negara Indonesia teh, iya teh demokrasi. Nah, numantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis, iya dipermasalahkan di Indonesia, mayoritas Islam. Barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim. Bupati sia teh ku goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol teh. Menteri ku begitu. Terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang ada teh hudang. Kamali ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ge ngaji aya Soekarno. Aya lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji gara di mana tuh di deket tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa mayudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia
geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik na mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa nage Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca akunya terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nyana pinter bisa nyen pabrik nyana di urang padahal ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati kaayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah deuleu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang deuleu laut beu eta laut pohara amat Gusti Allah deuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan gitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara masa anu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beu maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun wah acak-acakan ku ari ku angin beliun maha kawasa Allah
neuleuh laut hoyak laut jadi tsunami. Maha kawasa Allah saha nu bisa nyieun tsunami jeung lain Allah mah. Maha kawasa Allah nyieun tsunami Gusti, coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Urang kan kitu. Kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kali obat kali jat. Tah, iya urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu Maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung Maha kawasa Allah. Allah nyieun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeratakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal babari bae. Ya ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah. Sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh mani dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu. Jereukeun urang teh. Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah. Nyieun gunung maha kawasa Allah, nyieun laut maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah. Bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang, sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Bulu aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apan saan ulah aya naon deuk kijang bae
Kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar. Atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti. Diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan. Gusti ganti deui. Eta tolol teh mah goblok teh mah. Lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan. Bohong. Ya. Ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi. Langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang, haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil lu tadina eueuh haju aya kuari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mau ditinggalkeun kumaha nyangkeun di jero hate sih rugi amat sih. Dah komo awewe mah nyangkeun bae jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha gitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang kunaon kitu aing teu pati ku batur emang kunaon pendek aya di nyana hideung aya di nyana jobed aya di nyana aja si anakan ulah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolong teu budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulah aya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu ieu mah bangsana ayo coba ge hina amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertab daru datang si Hidir datangnya datang di jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya bulan umpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teu ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jol we ha pendi oh keluar jan aya naon Pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi Zarah tek beres Zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema-jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi salaman? Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sasalaman banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentak sing ade besi Haji Pendi ti peuting. Maksudna keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah.
bajar babaturanana berarti mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya mah. Walahum mazanun la yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadaburin wa tiazin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nyana nyieun perindo datangnya nak Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas. Datang ka Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teu coba jih aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si harita nu ngadengekeun nyana tapi teu iman cak di dieu ge nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tiazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo, berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu meunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu nanaon. Masyaallah karim, masyaallah karim. Baik-baik. Imangan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieuna mah geus lain awewe deui. Kafir. Jakarta lamun jadi kafir, coba deuk kumaha? Ahok. Masa urang dipimpin ku kafir? Cenah kafir ge ieu mah adil euy, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna, pang teu adil-adilna. Ulah nyaritakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon aju diadil-adil, dijujur-jujur. Bakal dihijikeun teu geura ka ditu. Urang mah ulah kajenteng urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere tuh tolol teh kan. Moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak masyaallah karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana neuk jaek jadi gubernur mungkin kuari mah mewah. Boga motor, boga mobil, boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual kadinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di
cilaka sia di kulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis ongkos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur saka ditu aing tayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu manteu si sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji bae sebab orang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atawa orang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nuhina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah ayo masalah ya eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame reganya mah raja pantilok ngomong lagi mah merek kabehan cek anu ngadahar terus gitu nama bangkrut dunia okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur saknya teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah ieu perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa dah beres datang geus di alhamdulillah caknya nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknya teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos itu bolon eta
tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Ayo nyanana indit teh goblok teh coba. Eta kan nyusahkeun cek nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh Jawa Lebah eta kos kitu eta. Dulungan teh Jawa Lebah teh kos kitu. Loba urang itu tulung teh Jawa Lebah eta. Teu ngepas. Masyaallah. Boga hate tapi teu dipahamkeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakawasan Allah. Boga ceuli teu didenyekeun kana ayat-ayat Allah. Nah, ulaika kal an'am. Jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi. Naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara. Weuh, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Wow, pahara jasa. Tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim. Eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Eueuh cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas sa pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aya teh nyaho di mana mah. Ngan pokona mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu sia ngomong. Bacok sia ku aing. Hebat eta jelema, ngomong sia ku calana awas ieu. Allah sia. Agak lumpat. Urang sia lumpat, po aing nanya pangeran, ning nana dalil lah hulu aing bage dalil. Hebat. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Jawara diajak ngomong mah beres atuh. Diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah. Antara aing mah ngajina ge mingguan. Aju aing mah ngaji jeung tukang sate. Sia nanyakeun Allah di mana? Hayang nyaho sia ku aing. Olol meureunna. Hayakeun ngaji kaki uci. Ucina ge nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos kitu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana, nyaritakeun politik pangbisana, perekonomian pangjalana, budaya nyana nyahoeun. Hartana lain miliar tapi triliunan. Nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hate, enggak teu percaya ka Allah. Hatena teu didelekeun, henteu dibukakeun kana bener, ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah. Matana kitu keneh. Ulaika kal an'am, eta teh adik kakak jeung kebo bule. Beres geus mun aya si Teguan. Nah, Teguan. Mana kakak lu? Tanya ke orang. Tanya. Ahok. Mana kakak lu? Emang di mana kakak? Saya enggak punya kakak. Punya. Kapan lu tahu? Dalam Al-Qur'an ada. Kakak Ahok ada. Siapa? Kebo bule katanya. Ulaika kal an'am. Lainnya nabe kabehan kafir maksudna ieu dibahasakeun ku Gusti Allah. Ulaika kal an'am. Kafir-kafir teh percis kos kebo, kos sapi, kos raja kaya, kos hewan ternak. Dina pada naon ieu? Fi adamil fikhi wal basar wal istima'. Tidak teu paham, teu leuleuh jeung teu ngadenge. Balhum Allah. Balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi. Nah, emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal. Nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi wa tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun, nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa nya kana mangpaat di madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo sapi. Hujan, lompatnya aya hujan bae. Aya banjir, lompatnya aya banjir bae. Aya seuneu lompatnya. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abang.
kafir teh neraka tapi teu lumpat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu Ki Haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lumpat goblok gitu coba tolol teh coba ya pokoknya teh maling korupsi teh tapi teu lumpat kita ke neraka balhum adol lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung keboplan nah sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerebak datang bupati dicabut kabeh di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh je parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat deui datang menteri leuwih jahat deui nu jahat nu henteu manteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena naik jeung keboplen kana balumpat sia ngaguling rindes sabak geus paningan ge beakeun kabeh geus lah kujana teh geus bawa ancul-anculan ke kebo aja liak kabeh dadana brek beres geus kabeh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedang sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar bea kabeh balhum adon tapi deuleu kumana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adon eta deuleu kumana tuh kuari set ka dieu bea kabeh nang hasil saha eta balhum adon jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adon eta kebo mah paling ge daunna doang ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba di bawah ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder, udah kok kebo tolol tak kebo, ayo dibawa beges ke orang ka dia, belum habak tololan kebo atau tololan jana, kak kebo gak tolol jana, kebo ge yang serikan, kebo, siang wewean, goblok siang wewean, cepen sih ngalalewe kai. Kan teu ngomong mah dengan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat nele wah siapa gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng mau ke mana DKM maling kenceleng duit masjid tolol teh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk irah deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadal sodako engke mah geus payah teu bisa beres datang gede plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaret tedaekeun hatana didelekeun kana bener
boga mata teu dibelikeun kana kakaosan Allah ceuli teu didengekeun kana puruk-puruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang gabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunia wal